Apa sih bisa usaha, apa sih bisa digawe? Biar. Ai eta aing dasar dungsuk usaha unggal poe banting tulang. Banting tulang kajen sedahar aing teu. Aing unggal poe ngabanting-bantingkeun tulang teh hidang. Sia begitu lah. Usaha tuh bisa, nanaon tuh bisa. Lamun penting hayang bisa nangkring di betot aing sia. Sia teh ditukupan poe moal tibrak teh hidang. Anyar. Lamun asal jeung neng ngirahareunna. Boro-boro sia ini mikiran. Neng hayang reuna yang boga anak Sia lamun hayang reuneun tong kawin jeung aing. jeung saha? Tuh jeung kompekson. Di jalan adi kencengan ban, dedekeun tah. Sakali ngajieu ge sia buka. Aing mah hayang reuneun aing sia ge bingung. Asal hees dirampak mentok. Disasar mentok. Aduh, begitu Bu lelaki pada bosen. Bukan patok kuburan. Elah senang banget tuh begitu. Senang tuh, senang masih iman tuh, nyuk sangu. Aing pas ya senang di mana? Ayo buru. Oh, kemana? Nggak setuju ya. Oh, emang borang. Nah, Neng poho. pohon naon cadahar? Tilai. Kan minum. Dan make pampers. Syarek mantok meuli mah tak nong ka toko. Oh, pempes anduk hijib dajalekeun. Boga duit henteu. Duit di mana? Itu kerja cengat Ih, sungana pening arek sakola, budeg. sekolah naon abang geus boga salaki rakeun teh hidung. Ulah sakola wae. Ih, sekolahnya mah bebas satu. Sekolah naon ge bebas ieu mah rek boga salaki garek henteu ke nu penting mah asal mikirna cair, cair. Sia temu sakolahan eta meureun. Rasana aing pernikahan si Dini meureunna. Aing sakola naon cair. Wih, sekolahna ge mah berjanji atuh Jeung guru. Udah nyawa, kira aku dengan anak murid. Sia berjanjina kumaha jeung guru? Aku berjanji akan menepati waktu, tidak akan mengulangi lagi. Mun tidak datang didenda 2.000. Sia kita mah emok teh hidung. Palingan aing meunang usaha beak ieu beak. Pake setore meureunnan teh sia nya. Berarti aral murunan. Lain arah. Eta motor butut menang saha menang Bang Emok budak. Menang banget sia. Palingan motor yang ditumpahkan teh bisa lumpat. Asal digujek esot kieu tah. Eta teh motor emok nya. Palingan motor lain kuat urus bana. Ya, ulah segala. Duh, bapak ini colono sebentar. Aduh. Rek di mana bener hirupna. Amin. Amin. Lo kayak cuci susu nyerang. Di tangan kuning kemana wae Siti Berang di bel tak aktif. Ya, lamun mamang kata ngomong mamang tak di teangan. Loba ge ama di bel nabuna di mana neng dawan nyusul kaditu nyusul. Mentang-mentang dia geus apal murun sia. Ngelain apal dia teh ngisi kampek main ge premana. Preman-preman. Eta nu bulak-balik di pasar saha? Saya ini kasia nyusul-nyusul engke cenah nyusulna ka imah Pak RW. Emang Pak RW pimpinan sia. Dia kasih RW teh hidung. Mentang-mentang sia boga ayeuna boga tim PKK, tim penggerak, lari sia. Mesin teh digerakkan semuanya bisa gerak gitu. Lah lamun aing teh daek gerak ada kumaha ayo. Buangkeut sakalian. Naon? Pok pasea wae. Nah tuh datang-datang ajakan pasea. Ayo atuh buru. Gua ke mana? Ieu beuteung nambahan deui. Masa gua penyakit ginjal? Para 3 bulan. Naon anu 3 bulan ngejodok dirinya? Iya. Wah 3 bulan teh naon anu cicing di beuteung teh naon? Amana beurang penting usaha apan di dia ayeuna. Mesti teh salah kisi ngelap didinya.
Nang sih Neng mikiran ke lamun neng ngajuru diseser apa diseser sih? masih lauk. Set diseser apa diseser? Ya, Neng. Maa kan kemana? Colong sudah. Bola biliar. Nah, membuat cangkir. Ya, Neng. Ai batur mah pangkas reunah dia dihareup. Mangkat ka praji rek 8 bulan teh wajar. Lah maneh aku bingung mah ieu salaki. Mangkat ka bidan teu daekeun. Mangkat ka indung urang bungeun. Neng mah ngajurunan teh di ditu ditanggul. Lamun datang unit, tak buru-buru. Nangkuban dan neng ngarunan di dieu tah. Paceru pake singkuk. Meng ngeunah banget sih ngomong gitu. Mendingan ke aing mah jadi aing mendingan paeh nanti mah hirup jeung sia mah. Oh, siapa yang paeh? Sukan di paeh aing mah. Ya, aing anak paeh mah mulai balik deui na. Dipila ku paeh balik deui. Wasalaki ka urang aral-aral wae. Ya gitu nanti maneh paeh keur diarep-arep urang mah. Buset. Berarti sih ngarep-ngarep paeh. Daripada aing nyokot bonar ladang Bang Emo, mendingan nungguan sia paeh. Jadi lamun aing paeh sih nah ngeunahna. Nungguan salawat aing lamun menangkan 3 juta saminggu mau dikubur. Jadi mumi urang aing. Bodoh teuing, penting main ka ditu mangkat ka dealer boga tahu selawat ke DP. Nang salahna atuh aing jadi jurik kesenang. Bisa nang di mana geus paeh? Nya aing paeh sih ngeunah naik motor anyar roda selawat aing sih ya. Oh nya balik emang geus boga motor. Aing nyusul balik, emang aing giginya leasing. Geus mah teu katempoan. Heeh, aing mejuri kan. Oh datang ka imah ku aing pantau di tulakan di pakuan tarapet. Kemarin aing masih hirup, ieu masih terbuka wae. Daripada aing boga motor diceket juri, Ah, juri mah pinter lah. jalan mana? Lewat sisi jendela. Jalan jendela. Heeh. Ya mana aing ka kebon yang Putri Malu kalau cucukan. Juri masih yang kecil. Ya iya asal siang ini kita colok matana. Jalan luhur hubungan. Dan hubungan. Gua mabur. Mangkat ka pasar Cikampek. Tarik nama apa? Beli karbit yang karung. Tarik nama. Pasangkeun di hubungan bolongan saeutik. Terus Si asal asup jeblos di jero karung. aing betul jadi jurik lagi. Oh eta selawat aing meureun boh. Nya aing serem henteu. Ujung-ujungna mah asa ke kau Ambon. Ya, karena apa emang ulah mikiran rek nyusul, ulah mikiran rek budak-budak diriung ge puntung ku tetangga. Ya kajen diri yang rame mah aing. Geus kumpul di pandian ke Simbau. Yang ngeunah teman di sorangan. Oh. Di pandian dibungkus pakai lawan botas di Salin murun baju aing ke koneng deui hejo deui. Tembalan wae. Yang dari tembalan jurik-jurik milenium. Jang geus dibeungkeut, asupkeun ka jero karangka digotong ku obatan. Yang ngeunah teh leumpang aing. Heueuh nya. Datang ke kuburan dikebruskeun kana lembang diurung. Nya hanet di urung mah ketimbang hirup di mah siapa karena kita bolong. Ditincakan nyara di Yang sini. ngeunah cager awak aing ditincakan. Salaki sia balik, tetangga balik, mah balik ke razia sorangan. Nya kajen sorangan ge ngeunah mun arek karaokean sih kan. Arek dansa. Datang tiwetan hidung gede jangkung. Saha? Malaikat. Nya kitu na malaikat mamang aing ieu. Mana? Kita malaikat memang mana? Nya murun. Sip mamang na jagoan euy. Yang geus saya naman tong loba pasea men geus mendingan urang ka apotik we lah. Rek nang ka apa tek penting teh nang. Beli formalin butuh. Apa na itu yang pabrik tahu? Itu mah formalin lain untuk membahayakan sayang. Eta formalin jeung naon? Untuk mengawetkan kita-kita. Dua tidak. Tong di formalin kalian itu karet teh hidang. Makanya lelaki mah kudu punya etika kata tak krama. Aya teh tak gelas tuh. Harus punya legalisir Oh, set geruk legalisir. punya otak karburator. Mengain motor. Makanya sekolah kudu pinter. Jangan suka mau dibegoin sama orang. Makanya otak nih taruh di sini, jangan taruh di sini nih, di sini. Aing di mana rek teu kacincalan hirup aing. Di polo aing geus parano celak ieu. Kenal aja sama perempuan buntek apet. Bel-belan, di bel mah pimpinan kagak tau nyambung. Ya teh hidang sagala we buntet sia. Kalau main di daerah Cikampek pagi nyusul.